Malaikat mah tara pamit, maot teh teu ningali sareat, gering jeung sehat, beunghar jeung pangkat. Niatna rek taun baruan, caritana ade kadulur jeung babaturan. Niat teh geus pede rek jalan-jalan, teu nyaho umur mamiheulaan. Padahal keur jag-jag waringkas, awak urang teh keur meujeuhna bedas. Henteu gering, henteu tariris, tapi isukna beja mata kreuwas. Padahal kamari mah da teu kunaon, malahan ngobrol bari seuseurian. Teu nyangka eta teh geuning rek pipisahan. Tuh pan maot mah teu ngabejaan. Nu teu boga nu ngagali, nu beunghar milu ningali. Ustad jeung kiai ngadoakeun bari ngaji. Dulur-dulur anu jauh, tatangga mah geus puguh. Budak jeung sepuh sadayana teh pasti milu ripuh. Matak cing akur jeung duduluran, ka tatangga sing aya kaakuran. Ulah loba maseaan, bisi embung candak pasaran. Tos maot ditahlilan, tatangga milu riungan. Ti ngubur nepi ka diberesna eta tahlilan ku tatangga jeung ajengan. Matak omat kudu akur, kadulur jeung batur. Lain kunanaon bisi pondok umur, dulur jeung tatangga engke teh embung ngubur. Kade nitip moal aya cucuk munding anu gede, nu matak nyelap kana ti koro. Tapi nu aya mah cucuk leutik nu bakal nyeri na kana ti koro. Sing inget kanu leutik, cing inget kana balik, cing akur jeung baraya meh maot teh teu loba dosa. Cunduk kana waktuna, ninggang kana mangsana, lain rupa jeung hartana nu bakal ditanya tapi amal perbuatanana.